Kaum dangu sadayana urang kupingkeun ku balarea dongeng Sunda karya Jenal M. Tonton anu dipintonkeun ku Mang Jejen Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kaum dangu sadayana nu aya di Tatar Sunda, nu aya di Tatar Nusantara, oge anu aya di mancanagara. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina pidangan dongeng Sunda anu ngabantun judul Jurig Panganten bagian ka-14. Mugia wae dina denget ieu kaum dangu sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Atuh anu teu damang sing enggal didamangkeun deui nya. Amin ya rabbal alamin. Sumangga kaum dangu sadayana urang teraskeun deui ieu lalakon angga dina Jurig Panganten dina bagian ka-14. Tapi sateu acana Mang Jejen ngemutan deui kaum dangu sadayana kedah absen. Supados Mang Jejen terang di manana anu ngadaranggukeun. Oge anu teu acan subscribe dipencet subscribe-na kanggo naon cenah Mang Jejen, kanggo notifikasi supados teu kalangkung naon dongeng-dongeng anu salajengna. Tah kitu nya Mang supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu dongeng jurig bagian ke-14 urang teraskeun. Yono teu nemalan deui kalah ngadongkang gelas tuluy nyuruput cikopi. Pon kitu deui angga sarua nyuruput cikopi pelenyun udud bangun nu nikmat naker. Jadi kumaha hubungan didinya jeung Risma teh? Yono neruskeun kapanasaranana. Sanyana secara khusus mah uing teh hubungan jeung Risma. Tapi sagedengeun eta aya sababaraha hal anu saling mikabutuh. Boh uing ka Risma, puang kitu deui Risma ka uing. Asal liar urangna. Ongkona eueuh hubungan khusus, tapi na eta saling ngebutuhkeun. Maksud teh eueuh hubungan batin antara uing jeung Risma. Ceuk cohagna mah uing teh teu bobogohan. Ngarti? Iyo ngerti, ari eta saling mikabutuh naon? Ceuk Yono hayang jelas naon anu dimaksud mikabutuh ku Angga. Memeh ngajawab, Angga nyeseup deui rokok, serbung, haseupna nyerbung kaluar. Kieu Yon, ti heula Risma kungsi datang ka dieu. Risma, kok dieu? Nya, walah, yorek naon? Risma datang ko dieu. Rek minta tulung. Emangna kunaon kitu? Ente ge pasti apal. Yen Risma kawin ka Juragan Komar teh estuning kapaksa. Yo apal atuh eta mah. Ente apal. Kunaon Juragan Komar beut maksa ngawin Risma? Yo apal atuh eta mah. Bapana Risma teh bogaeun hutang ka Juragan Komar nu jumlahna ratusan juta. Benar, tapi sabenerna Juragan Komar teh lain hayang
lain hayang-hayang ting ngapi milik diri Risma, pikeun jadi pipa majikeunana, pikeun jadi batu rumah tangga anu sakumaha mistina, oge lain keur ngalampiaskeun nafsu birahina. Walah, cok saha eta? Nya ceuk Risma atuh. Si Juragan Komar entuh bisa melampiaskan nafsu birahina. Emangna dorlokna geus teu berbungsi kitu? Nya ceuk Risma mah. Walah, terus jang naon atuh ngawin Risma? Tah eta nu jadi persoalan nu beureut pikeun Risma. Walah, coba lamun kawin ke urangna, dorlok urangna 5 kali ditembakeun ge pasti kuat. Lain masalah dorlokna, yogos naon atuh. Juragan Komar ngawin Risma teh tetela aya rencana nu leuwih jahat. Walah, yo rencana naon? Memeh ngajawab, suruput. Angga nyeruput deui cikopi, pelenyun udud. Ieu sifatna rahasia yon. Ulah nepi ka apaleun batur, ka asup teh yanti ge tong sampe apaleun. Iyo lah. Angga ditah calangap ka Yono. Yo naon deui? Calangap we. Yono calangap, tuluy Angga mere tanah silang ku curug pelebah baham Yono. Sigana mah inget keur budak, lamun janji atawa sumpah sok dibere tanah silang pelebah bahamna. Geus, sok balem deui tong tuluy calangap. Tah, lamun ente ngarempak kanu janji, engke baham ente bakal tuluy calangap. Walah, ya ulah atuh. Nya matakna ieu rahasia ulah tepi ka batur. Iyalah. Tah, rencana jahat Juragan Komar teh rek nyamangpaatkeun awak Risma. Maksudna Risma rek didagangkeun ka lalaki sejen. Walah, asli nangga. Piraku Risma ngabohong. Malahan bari nyegrug ceurik ngadongikeun ge. Walah, dasar si Komar joloma jaat. Ceuk Yono milu ambek. Terus kumaha tuh? Nyeta bingung. Tadi mah rek ditulungan. Resikona berat, kudu adu hareupan jeung Juragan Komar. Ari teu ditulungan, karunya ka Risma. Nya akhirna daek teu daek, naon wae resikona uing kudu nulungan Risma. Ari nulungan teh nulungan kumaha enggak? Rek dibawa kabur gitu. Is, lain. Dari Risma ge lamun niat kabur mah bisa wae. Yo, nah tuntok kabur. Aya ancaman. Lamun Risma nepi ka kabur, Juragan Komar ngancam bakal nelasan indung bapana. Nelasan teh naon? Urang entong ngerti. Nelasan teh ngabunuh. Walah, dasar jelema jaat. Ya terus kumaha cara nulunganana atuh? Tah eta nu can kapikir teh. Jep, teu aya deui nu cacarita. Angga jeung Yono tuluy ngaharuleng. Duanana pada uleng neangan jalan pikeun nulungan Risma. Keur sing haruleng kitu, HP Angga disada, Angga gancang nempo HP, sing horeng Risma nelepon, Angga ngareret ka Yono. Risma nelepon, yo angkat atuh. Angga ngangkat telepon, sorana di loudspeaker, sangkan Yono bisa milu ngadengikeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenge sora Risma siga nahan piceurikeun. Mohon Ris, aya naon? Kang Angga, ieu Risma kedah kumaha? Juragan Komar, manawi teh bohongan bade ngadagangkeun Risma ka lalaki sejen. Geuning nyaan Kang. Mohon teras. Ayeuna lalaki nu bade nyandak Risma nuju di jalan. Tulungan atuh Kang. Segruk Risma ceurik. Mohon Ris, Kang Angga bade nulungan Risma antosan we di bumi. Mohon atuh Kang, ulah dugi ka henteu.
Mohon, Kang Angga janji. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leng, Angga ngahuleng gitu deui Yono. Waduh, bingung urangna. Kumaha lamun kieu? Kumaha lamun pegat di jalan terus orang gelutan kuduaan? Pante apal nu mana jelemana, deres salah sasaran deui beuki barabe ka urangna. Yono teu nembalan, terus ngahuleng deui neangan jalan pikeun nulungan Risma. Ah, kieu we Yon, ente apa-apaan imah juragan Komar? Ya apal atuh. Kayak geus salat maghrib urang ka imah juragan Komar. Walah, bahaya tuh lamun urang ke imah juragan Komar mah. Nya teu ka imahna oge, tapi urang tungguan di nu rada anggang. Tah, kayak lamun aya mobil nu mawa Risma, urang tuturkeun, kayak urang hadang di jalan. Kumaha kayak lamun urangna dijangka begal. Moal, pan aya Risma nu bisa ngajelaskeun. Malahan mah urang bisa nuding penculikan ka eta jelema. Yono teu nembalan, bangun nu asa-asa kana rencana Angga. Teur kitu kumaha? Sabab Yono embung aya urusan jeung juragan Komar. Kumaha Yon? Geuning kalah ngahuleng. Waduh enggak. Nah jadi kieu nya. Jadi kieu kumaha maksudna? Urangna bakal jadi boga urusan jeung juragan Komar. Nya eta ge lamun rek milu nulungan Risma, lamun teu ge teu nanaon, uing sanggup keneh nyang hareupan hiji lawan hiji mah. Iyalah, urangna milu. Ceuk Yono nganyakeun, keur kitu ngong di masjid kadenge suara adzan maghrib, Angga ngajakan Yono salat di masjid. Hayu urang salat heula Yon. Hayu. Angga jeung Yono cengkat tuluy kalaluar. Sanggeus Angga nguncikeun imah tuluy muru masjid dituturkeun ku Yono. Sabada ngalakonan salat maghrib berjamaah di masjid, Angga jeung Yono balik deui ka imah. Tuluy tatan-tatan rek ngajalankeun rencana begat jelema nu mawa Risma teh. Kumaha geus siap menjalankan misi? Insya Allah siap. Tapi ke di jalan memeh ka imah juragan Komar urang eusi heula amunisi. Yono kerung, "Oh si amunisi? Emangna buka pistol gitu?" Lain pistol, tapi ieu beuteung teu kuat lapar. Tembak Angga bari nepakan beuteung. Walah, eta mah atuh misi nomor 1. Keur kitu, kolebat. Di dapur aya nu ngolebat. Kareret ku Angga, tapi untungna teh Yono mah teu apaleun. Mun seug apaleun duka kumaha. Rek 2 motor atau samotor wae? Wah, semotor wae entong Royal. Motor entenya kayak di bensinan. Iya lah. Angga jeung Yono kalaluar. Memeh indit Angga ngasupkeun heula motorna ka jero imah. Geus kitu mah jepret, pantau imah dikunci. Laju Angga jeung Yono ngabiur ngajugjug imah juragan Komar. Teu kacaritakeun di jalana, Angga jeung Yono geus anjog ka deukeuteun imah juragan Komar. Reg Yono ngureunkeun motorna. Tuh, itu imahna enggak? Yono nuduhkeun imah juragan Komar. Angga nyidik-nyidik. Gede oge nya imahna. Iyo, namanya juga juragan atuh. Terus urang rek ngawaskeun di mana? Angga jeung Yono nempuan ka sabeudeureuan eta tempat. Breh, teu jauh tidinya aya warung anu tempatna kawilang mernah. Jangan ngawaskeun imah juragan Komar. Tuh, aya warung Yon, urang dirinya weh bari ngopi. Hayu. Yono ngahirupan di motorna terus dipajukeun muru warung.
Sangeus nepi reg motor eureun hareupeun warung, Angga turun tina motor, tuluy ka warung. Yono mareuman motorna tuluy nuturkeun Angga. Punten, Mangga. aya kopi? Aya, bade kopi naon? Kopi cap motor jungkir atau napi cap jempol bareuh? Ah, eta weh cap motor jungkir. Ente rek ngopi naon, Jon? Ah, urang mah kopi goodbye we. Muhun mangga. Teh mah nu boga warung bari tuluy nyuci kopi. Kaum dangu sadaya, urang tunda heula lalampahan Angga jeung Yono. Ayeuna urang caturkeun bos akun. Lalaki nu rek ngaboking Risma tea. Di jalan tol Purbalunyi, peuting eta kendaraan teu pagegek teuing, malah bisa kesebut kosong. Di antara kendaraan nu laju ke arah Bandungkeun, aya hiji kendaraan nu ditumpakan ku bos akun. Harita bos akun ngajalankeun mobilna leuwih ti 100 km per jam. Keur kitu HP bos akun disada aya nu nelepon. Barang ditingali sing horeng nu nelepon teh Juragan Komar. Bos akun gancang ngangkat eta telepon, sorana di loudspeaker. Halo Mar. Halo bos, sudah nepi mana nih? Kadenge suara Juragan Komar dina telepon. Di jalan tol, sakodong di nepi. Siapkeun we barangna keur dijemput. Iya bos. Gosnya urang keur mawa mobil. Karek gerek mereuman HP di jalan di hareupeun mobil. Kurang leuwih jarakna 5 meter ujug-ujug aya nu meuntas. Nya eta saurang awewe nu make pakaian panganten. Atuh puguh bos akun reuas ka cida. Refleks memparkeun setir ka belah katuhu. Dina kayaan tarik leuwih ti 100 meter per jam, mobil teu bisa kakadalikeun. Mobil nabrak pembatas jalan, terus jungkir balik sababaraha puteran. Antukna mobil nangkarak bengkang. Dina kayaan geus teu mangrupa. Ari bos akun sapada harita geus eueuh ngarenghapna deui. Awak jeung beungeutna pinuh ku getih. Ari Juragan Komar di imahna reuas tur hariwangeun, basa dina HP-na kadenge sora sing jeleger. Tekung sililah HP-na bos akun pareum. Juragan Komar terus ngageruan bos akun. Bos, bos akun, bos, bos, akun bos. Sanggeus sababaraha kali digero eueuh jawaban, Juragan Komar ngahuleng terus rasa yen bos akun pasti kacilakaan. Waduh, kecelakaan cenah mah. Aduh, salah keneh aing bet nelepon manehna. Cek Komar nyarita sorangan. Waduh, kudu kumaha yeuh. Mangkaning waktuna beak. Baraya kaum dangu sadayana. Waktosna seep. Da punten ye. Tos teu tiasanya kapan deui. Ku kituna ieu lalakon jurig panganten. Bagian ke-14 urang ecageun heula di dieu. Insyaallah engke dina bagian ke-15 urang lajengkeun deui. Atuh Mang Jejen saata acan amit mundur. Nadaha punten samudaya kelepatan boh bilih aya kakirangan. Tah kitu nya. Mangga ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngadangukeun Dongeng Sunda karya Jenal M. Tonton anu dipintonkeun ku Mang Jejen. Antos dongeng-dongeng salajengna.